Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi nu mulia kalih bagja. Alhamdulillah wargi, urang sadaya tiasa patepang deui. Kumaha daramang wargi? Nuhun upami damang mah. Pun lancet cohor timah Kang Ade, Kang Maryana pun Adi, Kang Iip, Kang Elhatman Teh Ani, nuhun daramang mawargi. Mugia bae urang sadayana sapapaosna aya dina ginanjar kawilujengan kalayan salamina urang kali kulawarga urang sadaya dipaparin kasehatan lahir kali batin anu disarengan ku rahmat kali karidwan Allah Subhanahu wa taala sareng tiasa lurus bandus dina segala rupa pada melan urang nu sae oge dipaparin ku kersana Gusti nu Maha Welas nu Maha Asih rizki anu halal kalawan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi anu mulia insyaallah dina dinten ieu maksud bade neraskeun deui hiji jejer carios nyaeta mangrupi roman silat Sunda anu judulna Jaka Santang. Wargi carios silat Jaka Santang nu mangrupi roman silat Sunda dikarang ku Bapak S. Sukandar sawasawios pangarang di Tatar Pasundan nu kakoncara ka sakuliah madya desa sareng kota utamina di wewengkon Jawa Barat. Wargi anu mulia, buku-buku Jaka Santang kantos diterbitkeun ku penerbit Caringin Kota Bandung nyaeta kinten-kinten tahun 1898 dugi ka tahun 1872 wargi. Serial Jaka Santang nyarioskeun atanapi ngalalakonkeun hiji jajaka atanapi hiji budak ngora teurah Andi Sibuntung jago tutugan anu oge sakapeung dibarengan ku hiji jajaka ngora anu liana nu sarua pada jajaka nu kasipuh ku ilmu pangaweruh jampe pamake mulain handap-handap nyaeta Sidik Permana putrana Si Ruyung Kawung alias Wijana putuna Pagumilar wargi. Para wargi anu mulia, serial Jaka Santang mangrupi terasan tina serial Si Buntung jago tutugan atanapi Andi urang Cipancar nu manggon bebela kana bebeneran jeung keadilan nyaeta di wewengkon tutugan leuweung tiis Garut. Para wargi anu mulia kalih bagja, dina bagian sateu acana parantos didongengkeun wireh Jaka Santang kalayan dibarengan ku Mang Medi nu jadi pamana oge disarengan ku Sidik Permana nu jadi sobat dalitna. Maranehna geus mimiti lumaku deui, lumaku sejak nyelang di antara urusan-urusan anu mekar di Paguron Payahya di Samarang. Estuning wargi lumakuna Jaka Santang teh tayalian deuk rada ngajauhan ka Paguron Payahya nu sasatna kumaneh kudu dibelaan berang peuting. Ari sabab nama wargi atawa kasang tukang nama lantaran hate teu pati geunah tumanina tumali jeung perang sabil dina hatena cece nyaeta mangrupi marojengja atawa aya dua hal nu katempona ku Jaka Santang mah dua hal nu sarua kacida beratna nyaeta rek nuluykeun tali asihna jeung Lasmana atawa deuk malire nyeri hatena banda lantaran ditolak ku Lasmana nu sasatna geus mileuheungkeun kana dirina Jaka Santang. Para wargi anu mulia kalih bagja, laju lumakuna Jaka Santang saparakanca nu sabenerna mah nu disorang teh tujuan utama nama nyaeta Pondok Pasantren Dawan
kagungana ajengan Haji Jarkasi nyaeta pondok pasantren Jaka Santang nalika manehna keur mumbarang kahiji didinya teh pernah wargi nyuprih ilmu pangawruh bag-bagan keagamaan ka ajengan Jarkasi salami kirang langkung 15 tahun wargi. Tapi ari nyaurna ka urang pangeusi lembur Samarang mah atawa ka paguron payah ya nyaritana teh Jaka Santang teh deuk ka Pajenar di Banjarsari nyata sejanepungan tumali jeung pasoalan anu masih keur diuruskeun dina masalah pajaya jeung payahya wargi anu mulia. Tapi kulantaran dawan teh sasatna sawewengkon keneh jeung lembur Banjarsari nyaeta sarua di wewengkon Bayongbong. Jaka Santang saparakanca nyimpang heula ka Pajenar di paguron Banjarsari. Lalampahan ti Samarang nyaeta ka tebeh kidul. Maranehna ngaliwatan heula wewengkon Tarogong Kidul. Malibir kalebah hiji lembur nu katelah pangkulonna lembur Kersa Menak. Tidinya Jaka Santang saparakanca salat duhur heula di salah sahiji pakampungan nu sajugna lumayan geunaheun tur gede. Panginten upami ayeuna mah eta masjid teh Al Bayyinah di Desa Kersa Menak, Kecamatan Tarogong Kaler, Bayongbong Garut. Caket Bayongbong Garut wargi. Tidinya terus bae maranehna lumaku ka paguronna Pajenar nyaeta di wewengkon Banjarsari. Jaka Santang bangun pinuh kamelang kan ditinggalkeun tapi teu honcewang sanggeus maranehana jauh jeung Nyi Lasmana. Para wargi anu mulia kacaturkeun engkena Jaka Santang saparakanca teh dihadang ku hiji sobat Jaka Santang nu sasatna batur sapaguruanna di pasantren Dawan anu neulah si Lukman wargi. Si Lukman anu memang pernah mitnahkeun ka Jaka Santang nyaeta mitnahkeun ka dirina Neng Sarah Halimah putrina Pak Haji Jarkasi. Panggih dijayalaneun jeung Jaka Santang. Sakitu ditanya hade-hade teh ku Jaka Santang kalawan DPDP hadap asor bubuhan si Lukman mah bedang basangkal sasalaman nu diasongkeun ku Jaka Santang teh teu ieu ditarima ku si Lukman. Malah si Lukman ngungkit-ngungkit ka Jaka Santang jeung ngati-ngatikeun ka Jaka Santang yen tangtuna Jaka Santang teh deuk ka lembur Dawan nyaeta rek ngaheureuyan ka Nyi Sarah Halimah putri Pak Haji Jarkasi wargi. Para wargi anu mulia kalibagya sumangga wargi. Wilujeng midamel padamelan kalayan mugia dipaparin kalancaran, kabarokahan, kasalamatan sareng karidon Allah. Mudah-mudahan bae anu dicarioskeun ku Kang Asep Soni ieu janten salah serius bahan kanggo ngabeberah mamanahan urang sadaya. Sareng oge aya sasieun sabeunyeun tiasa dicanda kanggo bahan pendidikan akhlak urang sadaya. Sim kuring Kang Asep Soni saparakanca ti cahaya ilmu. Dongengsunda.com. Sejan nyangarkeun ka para wargi anu mulia mugia tiasa nyugumakeun. Wargi nu mulia kalibagya. Tidinya mah wargi terus bae neruskeun lumaku nyaeta nyorang atawa nuju ka paguron Pajenar
nu ayana di lembur Banjarsari. Jaka santang memang tadi nama bangun pinuh kamelang kan ditinggalkeun teh. Tapi ari geus jauh mah jaka santang teh hegar deui. Saperti sasarina deui. Kabebenjokeun meureun ku tetenjoan sapapanjang jalan anu teu kurang-kurang mata waas narik kana hate. Pamandangan nu ngampar tur endah. Kenca katuheun jalan nu antukna teu karasa deui. Biwirna ngahariringkeun lirih pupuh kinanti panggugah ati wargi. Sada gunung humarurung, sada pasir humariring, sada laut lilimbungan, sada heulang erek mandi. Sumarsara jeung ermawar ngabajak payuneun kori. Dipulang keur eusi sanggul. Pamantes rambut nu geuris. Salira lenjang langkoyang, matak nyedot kana ati, matak banta kana mana, kagendam katarik asih. Kutan kitunya Jang. Aduh heuy. Kutan kitu ari nu keur gandrung ieu. Nah, atuh make dikantunkeun. Jang Sidik, naonnya? Mang Medi ngahehe. Ngeprakan meureun kanu keur ngahuleng atawa ngahaleuan. Ih, ari mamang kalah ka digaruahkeun atuh. Asa dipepende yeuh. Kacape oge ngaladak leungit euy. Sidik Permana mairan bari ngahaha. Nah, kalah ngagaronjak yeuh. Sajak ieu mah lain hariring. Sajak anu itung-itung ngabambrangkeun supaya teu karasa capek ieu mah Mang Sidik. Jaka santang oge nyalenggorkeun bari manehna ngahehe wargi. Sajak eta santang. Asal mah kieu ye, carana ye. Kumaha Sidik cok. Kieu ye meureun ye. Di mana bisa diajar nu kitu? Hariring kinanti atau pupuh kinanti di. Ya, ti Maipah, urang Banten pan Maipah mah. Nyahoan pisan pupuh nu 17 mah. Atuh sok. Kieu ye meureun ye. Yo, kieu yo, meureun yo. Oh sok atuh. Kumaha Jang? Sok Jang Sidik. Kieu yo meureun Mang. Sada gunung humarurung, sada pasir humariring, sada laut lilimbungan, sada heulang erek mandi. Sumarsana jeung ermawar ngabajak payuneun kori. Allah. Alus Jang Sidik alus. Terus Sidik. Oh tenang Bang. Dipulang keur eusi sanggul, pamantes rambut nu geulis, salira lenjang langkoyang, matak nyedot kana ati, matak bentak kana mana, kagendam katarik asih. Halus, bagus ya, bagus, halus. Cek Medi yang serikeun tapi muji wargi. Kitu wae wargi saja jalan gogonjakan, silih tempas ku hariring, silih tempas ku sanjak wargi. Bangun nu baru ngaheunaaker wargi. Sasatna maka kabebenjokeun ku kaendahan alam di sakurilingeun, di sisi jalan, di kenca katueun jalan, estu alam endah, mata kelar, mata waas nu ningalikeun. Kedah kieu yo. Kieu yo, Jang Santang, Jang Sidik, siga mamang yo.
Mang Medi wargi bari ngong mahareuring nyaeta pupuh asmarandana manehna mah sanajan sigali sajakeun tapi meureun keuna kana kekecerepna ari Mang Medi mah bubuhan geus pangalaman. Yo kieu eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma walayangan bae raga taya pangawasa lamun kasasarnya lampah nafsu nu bata kaduhung badan anu katempuhan. Aduh alus mang euy bisa anu memang Medi cek jaka santang seuri bari mujikeun memang jika nama nu diharidingkeun ku Mang Medi mah pupuh asmarandana asa keuna kana kecerepna. Ye tapi kuring oge boga ya Mang Medi cek jaka santang. Kumaha gitu kumaha sok jeung santang. Iya kumaha santang cek Sidik Permana oge ngagonjakan ka jaka santang. Kieu eling-eling murang kali kudu apik jeung berseka. terus jeung santang. Ulah odoh ku panganggo mun kotor gewat seseuhan soe gewat kaputan kanu buruk masing butuh kanu anyar masing lebar alah. Aduh bagus tah alus santang alus cek Sidik Permana manehna oge ngarasaeun yen nu dihariringkeun ku jaka santang teh merenah pisan nyaeta asmarandana pepeling ka budak leutik. Kuring oge boga euy cek Sidik Permana. Naon sok Sidik aya yo anu ngeunaan ngalawana ieu pan ulah ngalawana ieu. Sok Sidik sok cek jaka santang ngesokeun ka Sidik Permana. Iya yo santang Mang Medi dekeun Mang Medi. sok jeung Sidik. Iya yo Mang Medi. Sejak nyaba ngalalana eta mah pangkurnya jang. Pangkur cek Maipah mah. Ulah diganggu Mang Medi. Teruskan di. Ya kieu. Balikan deui nya santang. Sok balikan deui. Sejak nyaba ngalawana ngitung lembur ngajajah milangan kori henteu puguh nu dijujung balik paman sadaya nu ti mana tiluan semura rusuh urang begal ngawalonan aing ngaran Jayapati. Alus pisan tah. Cap jempol sugan mata. Cek Mang Medi muji ka Sidik Permana. Kuring oge boga. Boga yo. Ti maeuis yo. Sarua yo jeung Sidik. Sarua pangkur yo. Ngalalana deui. Kori nage aya, milang kori nage aya yo. Sok lah. Masuk santang. Sok sana. Ya santang sok ngupingkeun Mamang. Iya Mang Sidik dengekeun nya jempling. Kalian sing cakeun euy. Iya. Sejak miang kadawan rek diajar nambahan ilmu pangarti pigesaneun bekel hirup sabab muhing manusia kudu pinter beunghar ku ilmu panemu komo zaman pangwangunan urang kudu singkir bakti. Wah alus pisan jangan santang. Alus pisan ya. Waduh, alusnya na santang euy pangkurna
alus pokokna mah angin ge ngadak reureuh santang. Cek Sidik Permana wargi bubuhan Sidik Permana mah apal kana hariring-hariring buhun nyaeta pupus 17 lantaran dibilidkeun sasatna kudu jadi indungna nyaeta Nyi Ipah Teurah Banten wargi. Aya deui ye jeung santang mamang ye. Sok mang. Ya Sidik, tekeun ya. Iya mang sok. Yo. Balak-bak yo. Oh sok mang, sok balak-bak. Yo. Ya ya. Tapi ampura ya, teu nyabut-nyabut ka sasaha ya. Guradel mang. Ampura ya, utamana kajang santang ya. Sok dihampura pisan mang. Ya yang Sidik. Ya ka santang kaedanan kulas mana nu koneng. Gawena teh beberesi resep dan ngaloneng. Mun dihulag dinana hakumur sia ngagambreng. Wah, teman nyindiran kuring Mang Medi mah. Awas yo ditempel ku kuring yo, bogalah balak-bak ge. Sok atuh jeung santang. Yo. Aya monyet tinggun sayang dina tangkal nerekel. Yalubi kangjeng anakna sukan rarecet. Tincalekoh ngakanan manggunu asak terepe. Alus ungkul hareureuy we ya mah ya. Singana serius dari ya yo. Kitu cek Sidik Permana wargi. Gogonjakan wae eta di jalan teh wargi bubuhan kitu panginten wargi ceuk Pak Esuka dan ngaran bukuna Estuning saga jalan ngadangding ngahariring. Yo kieu yo, ulah merenah mah lobet pepatah yo, leubet ku papatah yo. Kinanti yo, tingnu kuring yo. Sok atuh Sidik. Sok. Sok dik, Sidik. Mamang ngarekeun. Iya. Iya, cek Ma Ipah mah kanyaah indung. Ma Ipah. Kanyaah indung mosung. Lir jaladi tanpa tepi, lir gunung tanpa tutugan, asihna teuing kuning, putra teh didama-dama, dianggo punden adi. Alus oi, dik, kuring boga yo. Yo. Sok atuh santang. Yo. Datang kawan saringun. Langit Sidik Permana ngiring kinkin. Mendung halangan mega. Hujan leutik ngaririncik. Nambih katugena. Kamang Medi nu prihatin. Alus jeung santang ngan kamamangkeun eta mah. Capek lah heula tuh ada mudun ya. Cek Mang Medi harita teh wargi. Harita jalan rada mudun wargi. Geus deukeut jigana mah ka wewengkon Banjarsari lantaran kaciri aya gurat Sigawates wewengkon Tarogong Kidul jeung wewengkon Bayongbong di mana ayana Banjarsari katut Pondok Pesantren Dauan bogana Paajengan Haji Jarkasih. Para wargi nu mulia kalibagya, kitu jeung kitu bae sabab panjang jalan teh teu kendat bari jeung sempal kapiguyon gogonjakan bangun Sukabungah wargi. Teu karaseun deui ari dipake suka genah mah.
manehana teh geus deukeut ka lembur Banjarsari. Jaka santang sapara kanca keur jarongjon bae ngetrik laleumpang bari rada ngalaleng hoyda meureun geus jauh pisan lalampahan teh wargi. Teu bari garogojakan ieu atawa haringan deui. Da sasatna geus aya di pilemburan nu rada rame oge. Nyaeta lembur Cinta Karya wates wewengkon Samarang jeung wewengkon Bayongbong. Sup maranehna ka jero lembur nyaeta ka jero lembur Banjarsari. Nu ayana saacan lembur Mekarsari kalawan mentas sasak di Walungan Cibodas wargi. Saanjogna ka lembur Banjarsari teu weleh jaka santang sapara kanca teh bari larat leret atawa rarat leret nempoan di sajalaneun katempona kumaranehna para patani atawa nu ngarebon katembong sawareh geus pada baralik ti sawah atawa kebona atawa humana. Sedangkan kuleunun maranehna rada kurang jelas sabab bubuhan rada jauh. Aya oge walungan nu nalah cenah Cigarugga wargi. Anu eta walungan ngalir ti kulon ka tebeh wetankeun. Ari muarana mah cenah di Walungan Papandayan. Sasatna anu aya di wewengkon suku Gunung Papandayan. Di jajalaneun di pilemburan sakapeung mah bari lungalengo lalajo sakedeung mah nyaeta lamun kabeneran aya anu hajat karyaan aya nu tatanggapan kaya ning calung wargi kalan-kalan aya kendang pencak sidik mah teu sirikna manimoho lalajonna teh kana kendang pencak wargi lamun teu dihiap ku Jaka Santang mah meureun pohon. Wargi anu mulia teu lila leok bae ka imah pajenar. Teu matak hese dan tanyakeun ge gampang ngeunaker bubuhan ka pajenar mah pada kenal sasatna manehna mah sesepuh paguron silat di Banjarsari. Di bumina pajenar teu lalila sanggeus beres materus bae aramitan deuk neruskeun deui lalampahan. Lantaran maranehna hayang geura nepi ka dawuan di pajenar mah ngan babadamian perkara pajaya jeung payahya saperluna bae. Wargi barang nepi ka simpang gok bae Jaka Santang papanggih jeung babaturanna di pasanten Pak Haji Jarkasi. Ngaranna teh si Lukman. Nyaeta eta jalma teh tayalian nu pernah mitnahkeun Jaka Santang ka Nyi Halimah wargi. Emut kana wargi? Nu kantos mitnahkeun Jaka Santang jeung Nyi Halimah atawa Nyi Sarah Halimah putrina ajengan Haji Jarkasi. Tapi pikeun Jaka Santang mah bubuhan tarangewaan ka jelema atawa keheulan. Manehna teu ningu ka keheul ka si Lukman teh nu sasatna mitnahkeun gawe jahat ka manehna. Estuning Jaka Santang mah weninggali setramana ngaku kanu dianggap batur masantrena. Geuning Lukman, keur naon aya dia man? Jaka Santang nanya daredeh nakeranan. Leungeunna bari diasongkeun ngajak sasalaman maksudna maka Lukman. Ari ilai, deuk naon heuh? Kalayang koloyong kalebah dieu. Deuk naon? Deuk kadawuan Santang, heuh? Si Lukman jol-jol kasar bae nyaritana ka Jaka Santang teh. Lain kalah ngajawab wargi, tapi ieu mah kalah malik nanya. Rek kapajengan puguni peka mama ajengan Jarkasi geus sono ye euy man. Jaka Santang tetep nembongkeun paroman nu sareh sok padahal ari dina hatena mah jol-jol ngarasa teu ngeunah bae lantaran manehna teh sasatna disampakeun ku caritaan nu garihal kasar ti Lukman. Malah leungeunna Jaka Santang nu ku manehna diasongkeun deuk sasalaman ka Lukman wargi ku Lukman teh kalah diantep bae.
dimemorekeun padahal ieu teh salam pikeun silaturahmi sedengkeun nu maha kawasa ge geus nangtukeun masalah silaturahmi mah sing saha nu teu daek nyambungkeun tali silaturahmi mangka bebeneun Allah geura tarima ku manehanana nu milampah lalampahan nu dosa atawa nu salah wargi. Paling-paling geus silaing mah kadawuan sote deuk ngaheureuyang deui Nyi Halimahnya, Nyi Sarahnya, silaing teh, Lukman nanya sarta manehna langsung bae ngahujat ka Santang yen cenah paling oge jaka Santang teh datangna kadawuan rek ngaheureuyang deui Nyi Sarah. Ari nu dimaksud Nyi Sarah ku si Lukman mah taya lian nyaeta Nyi Halimah teh wargi. Ai ngaran lengkepna putri Mama Ajengan Jarkasih teh nyaeta Nyi Sarah Halimah wargi. Hiji istri nu binangkit, hiji istri nu nyepeng pageuh kana tali agama katutir agama, tegasna hiji istri nu solihah. Lukman. Nah caritaan anjeun teh kasar garihal. Sabah heula anjeun mah Lukman. Nah pantes petak itu teh pikeun jalma berdalan hiji pasantren Lukman. Jaka Santang geus mimiti getihna naek ka luhur wargi. Tungtungna bakat ku pahreng-hereng bae padu omong antuk nama wargi. Kapaksa wae Jaka Santang teh kudu ijen patutunggalan jeung batul masantrenna nyaeta si Lukman. Malahan Lukman oge nangtang tiluanana cenah sakalian Jaka Santang jeung Sidik Permana oge Mang Medi sok sanghareupan Lukman supaya maranehana ngalawanan ka Lukman. Wargi anu satuluy nama jelung jeleng dua jalma nu deuk bebela ngabantuan ka si Lukman. Eta dua jalma teh nyaeta Ki Bariji nu saterusna dilawanan ku Mang Medi. Sedengkeun nu saurang deui nyaeta nalah si Samsa nu narajang ka Sidik Permana. Si Samsa teh manehna mah lain jalma jore-jore cenah wargi. Manehna teh di daerah wewengkon Pakidulan. Para wargi anu mulia, tapi nu mimiti nama si Lukman teh nguntuk nguyukna keur nganggap enteng ka Jaka Santang sabatulna. Salah manehna ngijil kamampuan jeung kaampuhan Jaka Santang saparakanca. Antuk nama wargi manehna teh kacida helokeunana. Hemeng bingung nu teu manghitungtung susah manah nu taya sudana. Lantaran Jaka Santang teh nu disangkana ata-ata tina pangabisa sabrong-brong lemor teu boga ilmu silatna naon, tapi nyatana mah Jaka Santang teh hebat kacida. Lantaran panyangka Lukman mah Jaka Santang teh nyaeta santri biasa nu ngan ngaji hungkul, diajar kitab, salat berjamaah jeung sajabana kegiatan pasantren nu biasa saluyu jeung programna teu ieu cenah. Jaka Santang mah diajar main pos sagala. Kukituna si Lukman teh kacida helokeunana lempok kahebatan Jaka Santang. Wargi anu mulia, kulantaran kitu boh Jaka Santang, Sidik Permana atawa Mang Medi kabehanana sarua unggul ti lawan-lawanna di pakalangan. Tilu lawanna nyaeta si Lukman, Ki Bariji jeung si Samsa. Pada teu kuateun ngalawanan lolosen para jago silat bodalan leles teh. Antuk nama pating balcir di pakalangan, meloteng lumpat ka lobah jalan simpang anu dimimitian ku Ki Bariji nu pangpadeurina nyaeta si Lukman anu manehna mah tetep panasareun keneh pikeun ngalawanan deui ka Jaka Santang cenah deuk diundang guruna nu katelah Ki Dugala wargi. Para wargi anu mulia kalih bagja rupina. Serial Jaka Santang bagian ke-52 wargi dicekapkeun dugi ka dieu heula.
Hatur nuhun karena perhatosan, hapunten karena samudaya kalopatana, mudah-mudahan ageng manfaatna. Simkuring Kang Asep Soni saparakanca ti cahaya ilmu dogengsunda.com seja permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.